Para mitra sadaya nuju ngadangkeun dongeng nuju luna gelebugna rawa onom karangan Aan Merdeka Permana. Mang Jaya sapara kanca nuju naon teh atanapi nuju ngadugikeun hiji dongeng carios ieu judulna gelebugna angin rawa onom karangan Aan Merdeka Permana. Hatur nuhun nu parantos noe subscribe sareng loncengna, nu parantos noe like-na oge komen, oge sering ngabagikeun acara ieu. Mangga bagikeun kan teu acan uningannya. Anu kapungkurna kantos ngadangkeun dongeng Mang Jaya, mangga bagikeun bae. Mugi-mugi kanggo bahan terutami urang wilayah daerah Banjar, Ciamis, Lakbok gelebugna angin rawa onom para mitra. Mangga nyangakeun bae ye para mitra tingawitan wilayah eta madugi da Cilacap sareng sajabina. Mangga nyangakeun di daerah Cilacap geus seueurnya masyarakat Sunda para mitra di Brebes seueur masyarakat Sundanya wilujengnya ka urang Sunda di Brebes hoyong Mang Jaya nepangan mitra-mitra di daerah ieu bumi aya waktos mah ye namun nya kitu teh para mitra nya kitu teh lah maklum waktos gitu para mitra rada kasengker. Mangga Mang Jaya ngaturkeun nuhun carios nyamung urang teraskeun gelebugna angin rawa onom karangan Aan Merdeka Permana dina bagian ke-18 wilujeng ngadangukeun. Para mitra kaum dangu wilujeng tepang dangu sareng acara matuh dongeng enteng pangbeberahmana. Mang Jaya sapara kanca nuju neraskeun hanca dongeng nu katunda kamari. Dongeng nuju dihanca ku Mang Jaya hiji carios yasana Aan Merdeka Permana. Dina hiji riwayat atanapi carios anu judulna gelebugna angin ti rawa onom. Teu karaos ayeuna nincak bagian ka-18. Ieu dongeng mugi-mugi we tiasa katampi kalayan kabingahan. Atuh para mitra sadaya ieu dongeng etang-etang pangbeberahmana kitu nya. Etang-etang pangbeberahmana. Mangga para mitra sadaya dongeng urang teraskeun deui. Etang-etang hiburan pangbeberahmana. Anu katunda teh para wargi nyaeta urang ngadongengkeun perkawis Aki Darum oge sareng Lendra nu tos menakan Jang Dayat. Hiji deui nu teh can kapendak nyaeta anu namina Ujer para wargi sadaya nuju dipilarian ku Aki Darum. Kitunya para wargi mangga urang teraskeun hanca dongeng. Namung para mitra sateu acana urang teraskeun ieu hanca anu mana lakon Aki Darum atanapi kumaha carana Aki Darum milarian Ujer mangga urang carioskeun kajantenan anu sanes. Para mitra pamiarsa tunda lalakon Aki Darum Jang Lendra katut harita teh Dayat anu mana Dayat harita ditinggalkeun ku Aki Darum malah mah jeung ku Ujer ngan sasahat Aki Darum teh ka Dayat cenah ulah ka mana-mana. Dayat nurut cenah para mitra tungtungna kalah kasare ngaguher. Ayeuna urang ngabandungan lalampahanana Kuwu Nanggela. Kuwu Nanggela jeung Kuwu Cibeurih. Waktu maranehna cuang ciung para mitra punten cuang ciung atuh. Cuang ciung maksudna. Aduh, Mang Jaya ge sok aya lepatna ngadongeng da punten para mitra. Mangga urang teraskeun deui nya. Waktu maranehana cuang cieung ngarasa ditinggalkeun ku rombongan. Kuwu Cibeurih malah pah ngajak ka Kuwu Nanggela. Malah macana para mitra ngabedal kudana. Kusabab leuwih panasaran hayang nyusul-nyusul udagan. Nyatana mencek teh para mitra anu nemongan. Memang eta mencek teh jiga anu cenah para mitra babari ditewakna. Kitu para wargi sadaya ai di deukeutan belesat teuy indit mun cenah ceuk paribasana mah disebutkeun lindeuk japati. Atuh puguh we nimbulkeun kapanasaran katut Kuwu Cibeurih katut Kuwu Nanggela. Nu matak ningali kayan kitu teu loba catur. Dua nana ngabedal kuda pagancang-gancang.
Waktu mencek mubus ka jero leuweung gereng teh maranehna ge milu asup ka jero leuweung para mitra sadaya. Naon sababna ayeuna maranehna cenah para wargi sadaya ngabedal kuda pagancang-gancang kulantaran manehna geus manggihan hiji kuda deui anu kabeneran aya di dinya. Nu ti heula mah kacaturkeun yen ku Cibeurih teh kudana tilelep di leuwi. Nyaeta di hiji situ para wargi sadaya anu asup kana embel lamun embel teh mah kana rawa. Ayeuna manehanana manggihan hiji kuda, kumanehanana ditumpakan eta kuda teh atuh puguh we. Jadi hiji sewang kudana ge para wargi sadaya. Nya tujuanana teu aya deui, manehna mubus ka jero leuweung gereng, manehna milu asup ka jero leuweung, tujuanana rek ngudag mencek teh. Memang harita ge kadenge para mitra kuda lumpat harita teh para mitra ngudag-ngudag eta tempat. Malah mah kuda meuni kadenge sorana muringis para wargi sadaya. Memang dina kaayaan kitu tuluy geus kitu teh atuh aku Cibeurih nyarek hop 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 heula hop hop heula hop heula hop hop heula hop heula. Para mitra sadaya geus kitu ku Cibeurih ngejedet tali kudana para wargi. Atuh kontan harita ge kuda teh eureun. Ye aya naon atuh? Make jeung kudu eureun naon teh eureun hala sagarupa? Harita para mitra kubu nanggela ngajawab. Malah mah para mitra sadaya geus kitu para wargi sadaya manehanana nyaeta ku Cibeurih teh. Ih yeuh buruan urang teh yeuh. Nya lumpat ka meuni geuning ujug-ujug ngiles ye nya. Pot matak heran deung ye. Ceuk kubu nanggela luak liuk nitenan sakuriling bungking eta patempatan. Manehna ngarasa heran luar biasa heran. Lantaran ayeuna mah geuning cenah nu disebut mencek teh teutika teu katingali awak-awakna acan. Para mitra sadaya mangga urang teraskeun deui dongengna para wargi anu namina nyaeta gelebugna angin rawa ono. Atuh harita para wargi sadaya. Memang kubu nanggela ge para wargi sadaya manehna ngayakinkeun nya bener ye lumpat ka meuni nya bener. Kami ge teu bisa ningali ayeuna mah. Ceuk kubu nanggela para mitra. Manehna ge sarua luak liuk nitenan sakuriling bungking. Ningali kaayaan kitu ku Cibeurih ge tuluy nyarita deui. Lain jigana mah nguliwet da kana rungkun jembet. Lantaran di dieu mah kakayon teh kadiksa kidap pisan ieu gegekna geuninganan. Nya rungkun-rungkun meuni jararambat kieu. Tapi lah panasaran kami mah terus terang. Eta ku kabita eta mencek meuni sakitu montokna mencek teh. Dalamun seku urang dipencit di sate. Waduh tada teuing we meureun urang teh. Bunga na ngadahar sate mencek. Tak kitu nu batak teh. Panasaran kami mah yang newak eta mencek lah. Nya an kabita eta kabita. Ku eta we mencek teh. Meuni sakitu alusna lah. Pokona mah lintuh eta mencek teh. Keur memejeuna jigana mencek teh ta. Nya an keur memejeuna teh. Dagingna teh meureun pasti kana hipuna teh mun disate ku urang. Kumaha lamun urang tuluykeun urang tewak sugan di mana katewakna ta mencek teh. Sok pokona mah ayeuna mah yuk ayeuna mah urang susul-susul sok kubu siapkeun we tumakna. Ku kami dek digebahan mun mencek luncat tong asa-asa tumak we tong asa-asa ku ki kubu. Tewak ku urang. Ceuk kubu Cibeurih. Bari rek ningalkeun eta tempat cenah para mitra sadaya. Manehanana atuh cenah harita ge sasahat mun sasahat teh mah ka kubu nanggela. Lamun seug mencek eta katingali tong loba catur ditumak we cenah para wargi sadaya. Memang para mitra sadaya kaayaan teh di dinya. Memang harita ge kontan ngadak-ngadak pika keungeun. Tere keung kumaha atuh di dinya tengan aya duaan. Iwati marenean manehna we duaan. Tapi bubuhan kubu cenah para wargi sadaya teuneng ludeng taya ka keung
sok sanajan manehna dina kaayaan anu memang eueuh batur oge. Era we cenah ku Ambar Hayat lamun cegu kudu jicir teh cenah kitu para mitra sadaya. Harita ge kubu Nanggela ngajawab, "Is tong ditumak mun aya mah atuh karunya. Tong ditumak mending ge urang eta we. Eurat we ku Cangkalak lah pokona mah." Ceuk kubu Nanggela para mitra ngasongkeun usul. Nya kumadinya we lah pokona mah nu penting mah beunang. Omong kubu Nanggela. Kocapkeun para mitra sadaya manehna kokorosakan dinu bala. Malah di eta patempatan teh para wargi sadaya kalan-kalan katingali cai ge para wargi kulantaran memang diranca atawa dirawat teh. Sora bangkong kadenge cenah para mitra bancet oge disarada di eta patempatan. Kadenge bari manehna ge tuluy kokorosakan kaditu kadieu cenah para mitra. Kalan-kalan sora anjing babaung kadenge memang kurang-kurang nama mata kukurayeun. Matak maruringkak bulu punuk tapi kulantaran manehna era cenah. Ujuragan Bendarawadana lamun kudu manehna jicir dina kaayaan kitu. Nu matak manehna satekah pola hayang meunangkeun eta mencekrek diserenkeun ka Juragan Bendarawadana. Dalamun seug atuh Juragan Bendarawadana kaserenan mencek teh sahanteuna we meureun manehna ge bakal menang hadiah di Juragan Bendarawadana. Kitu cita-cita dua kubu nu katelah kubu Cibeurih jeung kubu Nanggela teh. Matak manehna ge langsung tuluy kokorosakan kadubala para wargi sadaya. Geus kitu teh para wargi sadaya kadeng tah anu kokorosakan dah siapkeun cangkalakna ku kibu. Ceuk kubu Cibeurih nitah nyiapkeun cangkalak ka kubu Nanggela teh. Para mitra anu mulia nu sami-sami ngadangukeun ieu dongeng. Sora anjing kadenge babaung atuh meuni melewung. Waktu nu ngorosak kaluar tina rungkun geuwat dirungkup ku cangkalak nu dibalangkeun ku kibu Nanggela. Ngan para mitra barang nyaho naon anu cikeneh dirungkup boh kubu Cibeurih boh kubu Nanggela pada reuwas luar biasa reuasna para wargi sadaya. Lantaran harita teh anu katewak teh geuninganan eta nu katewak teh para mitra sadaya lain mencek. Pedus teh. Geuning ieu mah awewe euy. Kubu Cibeurih molohok bakat ku kaget. Make jeung ngarungkup awewe geulis para mitra sadaya. Jaba ngora keneh meuni demplon para wargi sadaya. Geulis cenah eta awewe. Atuh harita ge para mitra sadaya kubu Nanggela tuluy manehna nyarita. Oi, naha make bisa ngarungkup bikang? Nyai, kunaon ari maneh bet aya di dieu? Jadi we ku akang karungkup ya ku kakang. Ceuk kubu Nanggela sarua heraneun. Mangke heula ki kubu. Montong waka sosondro ka bikang. Nyai, saha teh jeung di mana nyai teh? Make aya di wewengkon di desa soranganan? Ceuk kubu Cibeurih. Naroskeun ka Jisim abdi? Nya, nyai teh di mana ieu teh? Aneh teuing, make aya di dieu sosoranganan. Upami dipercanten mah abdi mah kakasih teh Nyi Santimi, Kang. Urang dia we pituin, abdi mah ti Ranca Bingung. Ieu teh tempatna teh Ranca Bingung namina teh, Kang. Tapi naon dosa Jisim abdi make bade dicangkalak. Make bade disaruakeun sareng sato. Mah naon dosa abdi dararaosan mah abdi mah henteu gaduh dosa. Teu nyieun kalakuan anu awon, teu midamel kalakuan-kalakuan anu ngalanggar aturan. Ceuk eta awewe nu umurna kira-kira 18 tahun ngaku ngaran Nyi Santimi. Para mitra sadaya ayaku aya dewe cenah para wargi sadaya eta mah ki kubu para mitra Nanggela sareng kubu Cibeurih ngarasa heran.
kulantaran manehanana nah cenah make ngarungkup cawene geulis. Make ngarungkup awewe geulis didinya anu ngaku-ngaku ngaranna Nyi Santimi. Ku Cibeurih gancang harita teh nyarita deui. Kiku Wunang Ngela, cing sopan atuh. Moanya awewe sageulis-geulis dicangkalak, disarwakeun kana satoboroeun we. Kadenge sora anjing ge babaung para mitra ti kajauhan meuni melewung sorana. Memang kahayan di eta patempatan, rada oge para mitra mata kukurayeun bulu punuk. Dalamun kurang-kurang nama cenah para mitra eta bulu punuk teh cengkat ngan tadi ge disebutkeun dua nanage kasebut minangka nama pupuhu desa alias kuwu minangka pamimpin ambara hayat di desana. Harita para mitra sadaya tuluy atuh. Kuwu Cibeurih nuluykeun caritaanana. Sok udar eta cangkalakna atuh. Moanya jelema dicangkalak kitu. Sok udar kadinya. Ieu mah budak awewe. Lainna sato geuninganan. Kuwu Cibeurih nene. Harita teh para mitra sadaya. Manehanana minangka nama keur neangan pamuji batur ku jalan nyalahkeun ku Wunang Ngela. Uluh-uluh nyawe geuning. Oh kami teh. Aduh, hampura Nyai. Aduh. Kesa kakasih Nyai teh tadi teh kurang jelas atuh Kakang mah. Nyi Santimi Kang, abdi teh Nyi Santimi. Oh, Nyi Santimi teh nya. Sumuhun Kang. Geulis yeuh. Aduh, nya. Jaba geulis meuni camprenik ieu budak teh ini. Aduh. Hampura Kakang ieu. Hampura geus nyieun kalakuan anu memang teu sapagodosnya. Sami-sami abdi ge nada dihapunten ku Kakang duaan. Nya ayeuna ke urang ye ke Nyi Santimi nya ieu. Aduh, urang udar cangkalakna ku Kakang. Duh teuing awak sakit sampulurna bet dicangkalak. Sok urang buka ku Kakang ieu. Geuning geus leupas ayeuna mah cangkalakna. Nyai aya ku kayung yun. Eta kabaya nyengle jeung samping ngaleleke nengah bujal. Oh ampun deui Gusti. Cek ku Wunang Ngela rampang rempeng para mitra sadaya. Kiku teh ari ningali model gitu mah. Sadayana kitu Kiku. Aduh, ningali lu kitu mah rampang rempeng cenah para mitra sadaya. Ningali kaayaan kitu mah buah-buah Mang Jaya ge. Ningali nu kieu mah para mitra. Aduh, tapi memang tetep sora anjing babaung para mitra ngan teu ditolih ieu kudua kubu teh cenah para wargi lantaran anu jelas mah di hareupeunana teh aya awewe geulis camprenik. Kuwu Cibeurih para mitra sadaya tuluy nyarita di wah humayu ki kuwu pokona mah make rutret ka ditu ka dieu teu kudu direretan atuh eta mah anu harita nyengled mah teu kudu direretan eta anu heueuh anu nengah bujal mana make direretan segala rupa peda samping nyengled. Atuh ari nulungan mah nya nulungan we yeuh. Ulah rurat-ret ka ditu ka dieu, ulah rumpur rampa barina oge. Heup eta montong bari setengah rugup ragap segala rupa. Sing rada jauh Nyai, sing rada jauh. Kuwu Cibeurih bangun rada sirih, dumeh ku Wunang Ngela leuwih wanter ka awewe. Para mitra sora anjing kadenge meuni rageg harita ge para wargi sadaya aneh asa beda ti sasari cenah para wargi sadaya. Malah mah kaayaan ge memang harita teh kulantaran deukeut ranca atawa rawa teh. Harita Nyi Santimi tuluy ngajawab. Teu sawios-wios atuh Kakang. Nya nuhun we. Malah jisim abdi mah dijait tina mara bahaya. Abdi ngahaturkeun rebu nuhun laksa ketika bingahan parantos ditulungan ku Kakang. Da upami teu ditulungan ku Kakang mah boa abdi teh bakal kumaha boa pangintenna ieu kajirat ku cangkalak ieu. Meureun abdi teh beung abdi teh bakal santeuna we kajirat tuluy anu mana abdi teu tiasa napas. Mun abdi teu tiasa napas beureun abdi teh
Meureun moal aya di kieu na Kakang abdi geng haturkeun nuhun. Walau Nyi Santimi bari rurut reret para mitra bari umat imut. Atuh puguh we reret ngandung pamelet, inu imut ngandung pamiru pangirut. Nya memang ieu para wargi. Eukeur mah eukeur dua kubu ge para mitra. Geus kakoncara cenah para wargi. Kubu zaman harita teh atuh cenah sahenteuna cenah dinu denok monok para mitra sadaya kanu lenyang-anyang cenah kitu. Beda jeung kubu zaman ayeuna mah. Ningali kaayaan kitu atuh puguh we. Mun teh mah cenah mata-matak ngajenghok, mun sernud teh matak sernud. Aduh. Kasaha eta nyai nyebut si Kakang teh? Aduh, kasaha geulis? Ka itu atawa ka ieu? Teu kuwunang heula. Para mitra sadaya manehanana nanya kanu geulis teh. Nya atuh kanu duanana we jisim abdi mah cumarios teh. Da upami salah sabios aya istri nya panginten nya kedah disebat aceuk nu saurang deui. Kitu mayu oge. Janten ieu mah kakang duaan we abdi cumarios teh langsung kitu. Tema Nyi Santimi estuning para mitra sadaya wanter pisan dina nyaritana. Ieu para wargi sadaya hiji mojang geulis aya di tengah leuweung luang liwung. Memang dina kaayaan kitu tapi estuning geuning wanter dina ngoning manggihan lalaki. Padahal ieu lalaki teh cenah para mitra duanana oge hiji kubu boga pangkat kalungguhan kubu. Pikeun Nyi Santimi rek kubu rek naon teu jadi urusan. Nu penting mamanena panggih jeung lalaki di eta patempatan para wargi sadaya. Kumaha atuh harita barang kubu dua kubu teh menang jawaban sarupa kitu? Urang teraskeun deui para wargi sadaya nyaeta carios nyambung judulna Gelebugna Angin ti Rawa Onom karangan Saderekaan Merdeka Permana. Sakumaha nu kauninga para mitra di eta patempatan memang uguh atuh cenah pikeun dua kubu mangarasa bungah luar biasa. Bungah amarwata suta bungah kagiri-giri. Lantaran manggih mojang tapi sok sanajan boh kubu nangela boh kubu Cibeuri kahayang nama cenah para mitra eta mojang teh milikna sorangan. Kitu para wargi sadaya. Nya tungtung nama harita disebutkeun cenah nyarita kanu duaan pangheulana nu nyarita teh kubu nangela. Aduh. Tanyai soanten meniku halimpu kitu. Nya anyai mun seug mah jadi sinen buah nyai terkenal ya nya. Aduh. Ya ayo atuh urang anterkeun ka lemur ku Kakang ayeuna keneh. Nyai teh anak saha sabenerna mah? Nah nyai teh geus boga salaki atawa raranaan atawa kakara boga kikineuan atawa geus aya nu nanyaan atawa lalagasan keneh. Kakang mah tumanya togmol we langsung lah ieu mah terus terang we. Kitu tah. Kubu nangela tumanya lira kacang ninggang kajang. Meuni murubut para mitra eueuh anggeusna tumanya teh. Lantaran hayang geura nyaho kumaha cenah mun status teh mah. Statusna Nyi Santimi teh naha cenah eta teh parawan keneh, naha geus jadi randa atawa para wargi sadaya. Nah, manehna teh cenah geus boga salaki atawa geus aya nu nanyaan kitu nanyana kubu nangela. Kumaha atuh para mitra sadaya jawaban Nyi Santimi? Sora anjing ngebabaung kadenge meuni melewung barang Nyi Santimi rek ngajawab. Berkah jisim abdi mah Kakang teu acan payu. Munna kembang mah teu acan aya nu metik. Mun buah mah teu acan aya nu mesek. Mun bonteng mah teu acan aya nu menyetrok Kakang. Namung sok sieun jisim abdi jomlo we teu payu nepi ka kolot. Panginten jisim abdi teh upami kitu teh mah disebatna teh juri jomlo Kang.
Kitu para mitra cek Nyi Santimi. Ditungtungan ku ngalengis jiga nu ngingu kasedih. Make nyebutkeun sieun jadi juri jomblo cenah para wargi. Aduh, aya juri jomblo sagalanya para mitra. Aduh, ampun teh. Harita ngadenge omongan Nyi Santimi langsung nyentug ka kubunan geula. Ambu. Mana ku goreng temenan nasib anjeun teh Nyai geulis. Atuh perlu pisan aya nu nulungan lamun kitu mah Nyai teh. Perlu pisan aya nu ngajait Nyai teh, Nyai. Perlu dijait Nyai teh tina hiji mun hiji katunggaraan teh mah. Lantaran atuh umur Nyai teh kudu geus boga salaki. Kudu geus boga anak, kudu nama kudu geus ieu rimitan. Saumur Nyai teh nyaan. Goreng kadengena jeung memang teu umum we. Anu geulis model Nyai teu boga salaki mah. Ulah salempang Nyai, ulah salempang. Ieu si Kakang ieu haat ngajaib nasib Nyai. Cekuwu cibe, cekuwu para mitra nangela, para mitra sadaya. Atuh geuwat kuwu cibeurih teh para mitra sadaya. Manehanana ge nyarita. Kulantaran manehna ge sieun kaporotan. Eta jeung kuwu. Beuh. Nah, mani ku celemeng kitunya. Ya, ai pada samemeh nama menikah cida lunguhna ki kubu teh. Nyaan ye mah jiga goong tara disada. Tapi nah atuh ari ayeuna nyaan ye mah aduh mani eta nya mani hebring kitu. Bet jiga goongna beuh maneh ayeuna mah ki kubu teh geuning. Cekuwu cibeurih protes para mitra sadaya kana kawanterna nu jadi saenganan. Danya atuh para wargi kubuna ngeula nyarita menitog moal nyebutkeun cenah harita teh rek ngajait nasib Nyai. Mangga para mitra dongeng urang teraskeun deui. Aduh, ai ningali menakan ieu mah para wargi sadaya nyaan ye. Atuh menakan anu mana congcot mah meni luar biasa para wargi sadaya ieu dua kubu tungtungna mah parebut. Aduh, ieu dua kubu parebut para mitra mendak congcot manyaan. Boh kubu nangla, boh kubu cibeurih duanana ge cenah para mitra. Hayang paheula-heula mi banda. Hayang paheula-heula mi banda ieu nu geulis anu katelah Nyi Santimi teh para mitra. Padahal duka naon Nyi Santimi teh duka teh teuing ye. Nyi Santimi teh naha naon. Mangga urang teraskeun ieu dongeng kumaha geletuk batuna kecebur caina. Para mitra anu mulia, barang kuwu cibeurih ngadenge komentarna samodel kitu. Gancang harita ge kuwu nangela teh para mitra sadaya nempas. Keun bae. Mengpeung eueuh indung si teu. Pokona mah tenang we lah pokona mah. Mengpeung eueuh indung si teu di dieu mah. Jauh ka ditu jauh ka dieu. Tenang atuh ayeuna mah. Pokona mah ye pokona mah tenang lah ieu mah ye. Pokona mah urang pokona mah menang lauk ciburuy. Pokona mah ciburuy we lah ceuk kuwunang heula. Ye lain ye. Kunang la mangke heula ye. Ari kami rek dikumahakeun da kieu ge sarua lalaki kami teh. Marukan teh. Lain ki kuwu wae nu hayang teh kami ge sarua tuh hayang. Omong kuwu cibeurih ngarasa tu genah. Atuh ai kresa mah saya antosan we di dieu. Margi jisim kuring deuk jajab heula nu geulis ye sinolis rek jajabkeun ku jisim kuring. Lah pokona mah si Noli, si Peut, si Madu Rumawatea. Pokona si Herang Mencrang, pokona mah. Si Demplon, lah pokona mah si Dempok Biola tea. Keun, kuji sim kuring bade diajabkeun. Pokona mah salira mah antosan we di dieu tenang-tenang gitu. Tah, atuh mun ali mangga atuh nunggang kuda mulih ka lemur we atuh.
walon kubu nangelak para mitra ngusir ti ditu nama. Kumaha atuh para wargi sadaya kubu Ciberi barang ngadenge omongan kubu nangelak sarupa kitu. Anu dina nas nama lamun dipikiran sarua jeung ngusir. Manehna hayang ngekeuweuk nyisanti misorangan cenah kitu kubu nangelak teh. Kumaha jawaban kubu Ciberi? Waktosna ka Bujang Seef.